barudak nyawa kamari bapak orang katipu teh. Emang katipu kunaon bapak maneh? Emang katipu kunaon? Katipu meuli cau, Emang katipu meuli cau kumaha? melian cau batur anu ngajualna teu tanggung jawab. Rugi atuh. Rugat atuh papa maneh. Wah, ada cewek nih. Gedein ah. Hai, cewek. Duh, aing jadi salting euy. Hai, boleh kenalan gak? Minimal mun rek kenalan mah kudu mawa mobil Fortuner. Nya. Wah, nah arek bawa mobil Fortuner. Beb, bawa mobil Fortuner nih. Hai, bawa mobil Fortuner nih. Mau balik barudak. Ayo orang ini. Ayo barudak. Beginilah cinta deritanya tiada akhir. Aduh, sia keur naon anak aing bangun keur sedih. Hei, Jang, keur naon di dieu bangun keur sedih? Bunda, putra teh ditolak cinta. Sia leutik keneh. Mandi angguran ka itu. Maneh teh leutik keneh ulah waka mikiran cinta, angguran masa sekolah sing bener. Ning jug dang lawe nama ka imah. Mangdang jeung naon, Bun? Asa aya-aya we jeung bubuk ranginang we jug. Aingna. Aduh, aing mah hirup teh asa kieu we jeung kieu, ngahutang we jeung hutang. Kamari diudag-udag ku Mang Kimyong. Ayeuna budak malah mikiran cinta. Aduh, nasib. Es keur naon? Es. Kenaon es? Kenaon? Keur pusing aing mah mikiran hirup. Sarua urang ge. Tong dipikiran lah hirup mah. Sarua urang oge kamari tangkal cau aya nu nuar. Kusaha dituar? Mang Kimyong. Mang Kimyong. Aduh, kumaha sih urusana pan kamari urang geus budak-budak ku Mang Kimyong. Enggane bisa Sakilan cauna aralus, dorek dituar ku Mang Kimyong, dasar teu mikir Mang Kimyong mah. Ih, terus kumaha atuh? Kumaha tuh urusana? Nya digusur we jeung indung urang duaan. Duh, sia itu aya Mang Kimyong. Kumaha atuh? Tah sia nu ku aing kamari teh kapangi awas ya. Tah ieu geunengannya anu nuar tangkal cau aing teh. Aduh, aya nu boga tangkal cauna geunan aing mun lamun kitu mending keneh kabur aing ah. Eta jelema kalau kabur lain mah tanggung jawabnya. Salamet isukan Mang Kimyong pasti urang. Teu kumaha lah berarti ayeuna salamet.